Ah, Pak Haji, gawe mah capek. Yang menang 10 juta teh kudu gawe setahun. Bari eta ge isuk-isuk minum proma. Tengah poe oke jelly drink. Nah, ai penting dahana teh burian. Okay, let's go. Balonku ada 5 dot, lupa bebengetanana. Ayah si Tanel si Jupri, ayah oge si Tentis Nutara mandi dot. Itu ciga Pak Haji gak ulang serangan di pos. Sampurkeun sudah meret duit pertama tambah mas kawin. Dar, kunyuk kita datang lain salam ngaruaskeun. Kalem selawat tuh Pak Haji. Sosok manusia jabrig. Kuai cenah tak budur kana tarang sia. Aduh, sadis entong tuh Pak Haji. Lamun bujur orang pindah ke Nutarang tuh kumaha ke modal jadi kieu meureunna. Sebenarnya teuing bujur-bujur si lain kumaha oge. Tiga emak-emak nugas jatuh tempo kubang emok wae marah-marah. Lain kenal Pak Haji, tara-tara cicing di pos serangan. Buah-buah termikiran supaya yang bisa kawin deui. Gandeng tunggu situ kemana wae. Baru yang mikiran kawin deui aing hiji ge lieur siap. Naon atuh Pak Haji? Kalau kau senang hati tepuk tangan. Prok. Anjir hade kieu suara urang euy, isuk marek daftar ke Master Chef. Pri, kemana? Hadir ieu Pak Haji rek bagi-bagi kieu ya. Sia temprak majar tuh aing bagi-bagi duit sia teh. Brother, kenaon eta ciga aya Pak Haji. Oh, gawat ka dieu. Assalamualaikum, kumaha damang Pak Haji? Assalamualaikum. Tah, ibrat cager kunyuk. Mane datang dor. Dasar teu meuleuh. Maaf Pak Haji itu. Maaf usia aku ya. Pri, diuk video mana enggak jantung wae jika ke pacar kenaikan bendera wae. Diuk video. Oh, atuh Pak Haji nitah-nitah dieu kaulah teh meuni tega pisan. Nitah nangtung kieu ciga nu keur upacara penaikan bendera wae. Sep, diuk. Aneh. Tadi Pak Haji teh rek nyarita naon tah Pak Haji? Iya mam, orang tengah hati euy. Anu ngomong cenah, maja telah membutuh duit ya. Duit Pak Haji. Duit Pak Haji. Duit mana ini ya? Duit. Terus Pak Haji, masalah naon eta tina duit teh? Iya mam, maja temen lupa ngabutuh ka Pak Haji. Soal duit ya. Kudu aya jaminan jeung borah teh. Dengar teh ngomong kitu. Aduh, mamam euy. Mangna Pak Haji pagadehan kudu jaminan. Mangna Pak Haji bang kudu aya duitnya. Bener ini. Wow, ini berbahaya. Iya, ini mah parah sekali. Manya Pak Haji yang ngomong gitu. Mam, kacida pisan eta mah euy. Bae Pak Haji tong dipikiran misi ambeien. Nah, dudukan ambeien teh. Eta Pak Haji cenah namun kolot sok ngaromong cenah tong dipikiran kayak gering. Kena sok naraek cenah. Koplok mah lain ambeien kitu mah naik darah. Oh, naik darah. Kiraha Pak Haji rek ulin ka Cijerah. Jupri ngilu Pak Haji. Kahan udah kasih sejarah, lain sejarah naik darah, teh. Oh, kasuka mana? Sugan teh ka Cijerah. Lila ku aing gebrus kan kawangan sia. Terus Pak Haji, mohon dimaklum. Mam, man pawang si Jupri biasa nama. Sing disejempes rata, bebunguk teh lieur euy. Kalem Pak Haji beres. Pri, kamu bisa menyedok gelas sakedeung. Pak Haji mau bagi-bagi uang nih. Atuh tadi ngomong Pak Haji rek ngebagi duit. Pak Haji, kumaha damang? Alhamdulillah. Keur naon ieu? Arulin jeung nu kararieu ke arah teh kitu. Da abi mah kudu ge alergi. Ih,
Siap menilai gek bebengetan cega kadal Arab ge. Nah, sia tangkurak ngeriweuh. Kebeneran Pak Haji aya di dieu tadi abi ka bumi agen Pak Haji. Mata kain teh hayang di imah teh. Bis apa masih menenan ka imah teh ne aing mah sabahta pokona mah. Tuh Pak Haji, aing geus apake mah 300.000 we lah. Iya kana nganyuk teh mah kamar ge dibayar bayan gede. Moal Pak Haji nu ayeuna mah pasti jackpot lah. Di atas 10 juta wae mah ongkona urang pan penting geus ngimpi menang lauk di ditu di walungan. Beungeus ya teh main anu karar itu. Eling teh gawe sing bener. Ah, Pak Haji, gawe mah capek. Hayang menang 10 juta teh kudu gawe setahun. Bari eta ge isuk-isuk minum proma, tengah poe oke jelly drink. Nah, ai penting dahana teh burian. Mending kieu we main, hayang ngalabi 10 juta wae mah teh lila urang. Mel bener telila yang 10 juta itu main HP gitu. Oh, atuh teh lila 10 juta mah. Teh lila beak saldo aing tadi hatan geus eta mah. Goblok si gante menang lila-lila salempak dijual pakai ngisian dana. Aneh yang budak matang loba pematuk teuing si dijieun bandros Mang Enon ku aing bro. Geus teh kana gak balik lah juga itu lieur. Pur atuh Pak Haji lah. Ku abi didoakeun cing gara-gara pamekah deui cing tambih-tambih atuh rezekina Pak Haji nu utamina meureunna Pak Haji teh cing enggal nyandung deui we meureunna. Ah, ya makanel. Aing sok bingung ngaminkeunana kitu teh. Amin. Ampura Bu Haji ah, lain abi ngaminkeun mah ye si Imam si Jupri ya, punya